Oke guys, anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kembali lagi kita. Cager koy. Alhamdulillah. Ya, ini apa ini? Salaman atuh masa urang. Ieu teh. Teh naonnya? Can gana naon geus teh. Si anjing mah. Ya Allah, sampai tiap episode teh harap teh seri wae heula. Lanjut. Ieu teh naon teh? Gitu nah. Jika video ayap tadi urang dikirim ke sahanya. Video na Ka mana kitu? di mana? Anu eta anu komunitas motor tadi kan videona teh kieu set. Oge kan lobaan urang teh. Terus kan oge. kasih oge gitu kan dikirimkeun. Geus cenah aku anu video kan mana teh geuning. Mang cenah hampura teu ieu geus suka langsung anu ngomen. Eta anjing bereskeun hampura naon cenah. Ngomen. Hampura mang cenah kitu hungkul geus. Nah, Kaja kitu bieu juga mah nih. Naonnya ieu teh? Tah geus cicing naon bereskeun. Podcast seri jadi nanti. Ya Allah, semoga terhibur Gusti unggul ge ya Allah. jika nanti orang nyian potongan kabar udah kru nyian kompilasi si aku seri. Nah, di episode mimiti Aku ikornya. aku ikor Jatuhna. seri konsisten. Kumaha kowe? Yang geus Pak bingung mah orang berpertanyaan. Oke. Sehat ya itu secara rehat. Selalu sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Meskipun anjing. Teu bisa bersih saya teh kotor we. Meskipun cuaca bos Cuaca ekstrim. pilek lah menghampiri lah. Hujannya Bapilnya batuk pilek. Batuk pilek. Gemoy. Kru kita lagi pilek. Ya, editing kita pilek, terus produser kita pilek juga. Semoga dijauhkan dari sakit marabahaya juga ya. Amin. Amin. Semuanya juga yang nonton bukan netizen apa? Sini salah ngomong deh ya. customer kita. Jual customer. Klien TikTok, klien Instagram, Teman-teman, kawan-kawan. kawan-kawan semoga diberikan kesehatan. Ya. Intinya mah gitu. Sekarang kan November rainnya kayaknya. Jadi kudu Kedeng deui. Oktober kene. ininya maksudnya sedang daerah Gedeng deui. menghadapi November rain. Berarti hujan, kita harus fit. Tapi geus mulai hujan oke nya di penghujung bulan Wah. Oktober ya teh tiap hari. Udah buru-buru tiba-tiba ngadadak teh hujan tinggi-tinggian. Iya, Dar. ini baru dak cegiling cingcat kan. Hujan Berdasi gede. serentengan. Asli soalnya tara aya gerimis anjing maksudna aing cilik cingcat teh. Tiba-tiba wur geuning aya koy hujan teh. Wo, memang poek nama tisuk-isuk tara manggipanan poe urang ge da. Jadi urang butuh produk-produk engke lah. Masuk. Gitu nya. Gitu Biar wae. Kalah. Tanggung jawabna gede bicara. Soalnya yang numpang gede Pokoknya biasanya kan panggedena pangmalna. Gitu HPP teh. Ya begitulah. Ya, gitu. Jaga kesehatan. Bikin karena ada kesal urang teh si cuaca teh ternyata memang mempengaruhi kehidupan sehari-hari oge nya kuy. Ya. Oh ya opat musim ini dibatur di urang aya 2G jeung musim hujan naon cik anu ngaruh. Motor Pagawe. aing rembes deui jokna. Oh, karena Sarua, soek. anjing. Karena soek. Ganti kan berarti Jokna kulit soek jokna. ngegalih mah. Gitu. Mana naon udah pasti hoream kan hujan unggal poe. Anjing. Iya non teh. Hujan wae. Pasti kuy, mun hujan pasti kehujanan wae. Nah, ieu teh hayang asup kana materi ngan teh nyaho poho. Si aku teh teh kahulang tarik, ieu rek ngabahas naon ya. Pokona mah sana si aku mun kahujanan pasti hujan wae. Kehujanan wae. Jok sarua bolong. Heeh. Kucing. Kucing eta. Mana aya mana yang ucing. Henteu. Oh. Jadi teh kucing saya teh euy. Rimbil pisan. Ini orang ngomong gitu sih. Sekelas si Panji Pragiwaksono udah ngomongin ucing dihujat. Oh, Somasi. Somasi. Geus pak-pak dia teh. Pokoknya mah inget di bulan Oktober ini bulan gedombrang-gedombreng cek aku mah. Bulan pak-pak pisan. Naon tah bahasa Indonesia nya? Gedombrang-gedombreng. Komputer si aku rusak. Yang biasa produksi untuk lamunan surti, Iya. permusikan. Jadi rada mandek dalam berkarya ya. Nah, terus cerita terakhir orang kan kemarin sempat kunjungan oge ka perusahaannya kali. Temennya itu Jet Barber. Kerhujan. Lih geus nyukur can. Can hiji acan. Oh.
Jelema teh mun hujan embung cukurnya. Meureun. Urang apalina konten eta. Nya Konten. teu nyukur di Bener. acan. Jadi 24 jam orang ngisi jelo teh cicing we. Gelas kopi geus 3 gelas. HP geus 3 kali ngecas scroll geuning. Nu datang. Oh, nu datang. Jadi gitu musim pak-pik-pak teh. Ya gitulah meureun. Semoga berjaya. Mungkin buat sebagian orang hujan berkah, mungkin sebagian juga pada saat hujan nya rada hese kan urang ceki gitu. Lamun cek tukang paket mah hujan teh musuh. Tukang paket. Kurir. Oh, cukurin. Benar. Nya soalnya lapangan pisan pan anjeunna mah. Pasti. Cing cirining. Jadi butuh produk. Jadi butuh produk anu Naon nu hubungan jeung hujan? Jas hujan. jas hujan. Payung. Maunya di papayung. Maunya di papayung, mau kan motor di papayung. Ini gemoy jika tadi bapil. Tata gemoy. Payungnya nu Hareeng we. topi teh bos. Oh bener, tapi eta bener sih. Tapi Aya. masuk. Tapi badag anjing. Teu bisa kebut berarti. Sebetulnya mah tadi sakuti awal geus rada ngacapruk naon cing. Rada ngarosting saeutik ieu. Karek eleh Chelsea-na di kandang. Oh, LA Chelsea, Sedih, Sunderland, Beethoven non tadi teh Bet Ryan non tadi. Betul ayer beropen. November rain. Lain aya Sunderland jeung naon sih tadi teh? Brentford. Ta Brentford. Tah lamun korban kan ieu mah korban Sunderland jadi Sunderland. Tuh itu tuh Kang Ikin. Korban Brentford. Itu tim audio urang. Bener itu soundman. Gak usah aja. Lahir orang kemarin ngirim real ke si Dadi. The real Ikin Sodikin aja orang teh. Iya nanti bos, anjing lo bawa aja ente viewersna si Mang eta. Naon sih Dan? Iya nya non teh gitaris reaknya. Ikin Sodikin. Ngaranna. Ini maksudnya teh Ikin teh itu Ikin Sodikin itu. Ikin Sodikin itu keren si bapak eta. Emang aya gitar na reak. Nah, dina konten eta mah aya biasanya kuda renggong kan. Beda-beda. Biasanya kuda renggong kan. Kuda renggong. Metal Zone kan. Oh iya dino reak. Aduh. Tapi BTW eta reak kuda renggong dan segala macam eta kan sebuah perayaannya kuy. Anu Non bisa Aing bisa sempet deg-degan pas dia ngomong, tapi orang enggak bae ka Ikin. Kan aing biasanya ieu tukang nyapuan Ieu mah blunder pieu barang geus tukang nyapuan. Teraraon. Nah, itu kan sebuah perayaan atau budaya. Bisaan. Ngomong mah bebas. Kayak urusan si itu. Bener. Baik. Ngomong mau bebas ke urusan editing. Jadi mun aya sesuatu ataupun sama Siti Arurang, lain urang salah kuy, lain Arurang. Ya, urang pindahkeun heula bebanna. Orang pindah ke beban heula. Urusan bab bip mah. Eta teh kan kadang mah berarti anu nanggap non biasana mah hajatan hitanan gini kuda renggong. Kawin nikahan. Terus si non reak aya di momen-momen tertentu gini. Cuman pada akhirnya mah kan ayeuna bergeser oge jadi ka naon nya anu kitu disebutna kebudayaan pesta rakyat menurutnya. Hiburan. Jadi hiburannya Hiburan jadi tanpa sih. aya nanaon ge biasanya sok ayeuna sok aya nu ngider kuy. Ngamean lah nya gitu kasar mah ngamean. Eta kan asli di Santi urangnya ti Sunda gitu. Lebih spesifikna urang apal teh si reak ti Ujung Berung. Lamun kuda renggong mati Sumedang. Dua mun teu salah. Meskipun sempat diklaim eta teh ti ku Malaysia gitu. Ya, teuing teh nyaho. Tapi aya eta aya. Nah, tapi di Malaysia reakna. songkok. Capek orang teh geus capek. Bebletak-bletukna gitu. Nyapuanana teh ini make kopeasna songkok. Tah, bos, maksud urang eta kan asli ti urang, tapi di Indonesia sorangan aya oge anu adopsi non tradisi atau budaya ti luar. Tah, salah sahijina teh tapi ieu mah FYP anjing. FYI. Da urang mah teu merayakan urangnya sok kan di sosial media mesti orang Indo keneh sok. Aya sih eta ge nu make kostum juga cosplay nya eta di momen-momen Halloween, tah bulan Oktober kan tanggalna teh diperingati na teh cenah Halloween teh gitu. Nya. Sok aya kan sok manggih meureun di Aya sih beberapa kantor partina. Oh nya benernya. Kantor. Berda corporate. Deketan ngomongna. Berda corporate. Kan urang ditah deket lain tarik. Berda corporate. Gathering. Bonding.
Itu bonding. Acara ada Kuy gathering kuy. kan corporate sok gathering. Nya. Bari Halloween gitu. Gathering. Bareng gathering. Kenapa sih gathering mana? Gathering mah ulin anjing. Ya bis yo Itu gitu. acara kantor naon gitu bisa memperingati naon tapi sok dibarengan ku Halloween. Halloween. Tapi Teu kabayang ge lamun di perkampungan biasa dirayakeun ya Halloween ya. bakal kumaha. Bakal kumaha? Bakal kumaha di bayangan mana? Ya marake kostum, ibu-ibu bapak-bapak. Kostumnya kostum horor, Bos. Heeh sih. Kan tadi mun musim hujan kehujanan, heeh kan. Eta ge sarua bieu gitu. Sarua. Jadi sebenarnya tuh kudu dijelasin kuy mana mah. Tadi kahiji mun hujan cenah aku masuk kehujanan. Terus lamun aya ibu-ibu di salah satu warga merayakan kostum Halloween cenah, pasti bakal marake kostum. Pasti. Pokoknya aku mahal lain. Ngan maksudnya Kan biasa imajinasi mana sok liar. Tah eta mah bima basic pisan. Bim basic. Ieu mah juga maca urang. maksudnya kalau orang kira nyoba ngebayangkeun ya. Lamun di perkampungan dah ngerayakeun Halloween anjing juga kumaha ya. Parake kostum gitu ya. Nya. Biasanya kan paling 17 Agustus. Hal eta terjadi. Eta oge budak ngora. Bana nu make kostum horor-hororan ya. Menjadi dipocong geuningan. Terus nu jadi kunti. Horor-horor domestik. Iya lamun ibu-ibu kabayang kan. Teu nyaho da maksudna si eta seuri. Urang ge teu nyaho. Si eta lagi teu nyaho. Urang si aku lagi teu nyaho kan. Nah beseuri. Emang ieu mah suka gitu aku mah jadi nimbleuhkeun ka urang biasana teh. Meh aing nu ngacacang terus, meh aing nu dihujat. Padahal si emang kan mantikung ku Anti klimaks. Siapa anti tanggung jawab we. Ngabahekeun kabeh masalah ka batur manehna mung dihujat. Jadi ngan mere tema we hungkul. Kebayangnya lamun ibu-ibu, da urang teh nyaho tujuanna teh ka mana? Eta teh meh urang ngomong, "Oh nya aya hiji ibu-ibu teh urang ieu." Mun make daster teh bentukna kieu. Sia kieu kitu. Kan orang pengumpan. Toser gue mah. Cemes bos. Aing nu teu jawab nama. Pokoknya mah kieu nya. Entah Halloween gue Halloween. Amun Halloween. Halloween. Barat pasti bakal make baju Halloween pumpkin. Apal pumpkin teh? Apal teh pumpkin? Kalau orang Naon? apa leh? Labu, pumpkin teh lejet, lain lejet kade. Pumpkin, walu. Tapi tadi kemana? Walu. Walu, sudah reka mana? Eta baheula si Teja apal teh. Saha deui wae. Dei. Baturan orang anjing watir pisan bos. Emang ke kelas 10 hari tetenya. Ieu pelajaran agama. Manehanana teh anjing ngibrig pisan. Panas Jadi tiris. huntu. Jadi huntu. Jadi huntu. Kieu we di sisi pas bebeja kan naik izin kunaon cek guru urang teh. Iya nyeri waos Pak. Duh, iya atuh kuwaluh cenah. Waluh bingung. Waluna cenah beulah cenah. Tah kan ka E2 tah hiji kan nu kieukeun bari ngagorowok waluh. Anjing jae teh keur Nyeri huntu. Keur nyeri huntu kabayang bos lieur anjing dibere gitu. Meskipun heureuy nya mungkin keur urang keserian. Keur maneh. Buat orang-orang yang nyeri huntu mah juga paham. Bayang nonjok itu pasti dah. Si Teja. Aduh makanya si Teja melenger di sebetulnya. Untung tadi tonjok. Siapa itu si Teja? Apa? Si Prapit pakai karbo ninja. 500 cc. 200 cc ya. Mun digas tadi kuplingnya geus ngangis kieu cenah. Si Teja, orang apa Si Teja aduh. Apa? Masuk untung mau. Teja kalau nonton pasti ingat. Oh bener si Teja anjir kamananya cing sehat-sehat aja. Si Teja kalau nonton pasti inget. Walu. Goblok. Bener si Teja. Temen arurang nyata aja bahkan. Kamu mana teh mau maung sih mah. Bener. Ya kan? Bener kan gue? Malah berimajinasi. Ya, apa itu? Iki kan nungtun. Nonton mau. Khodim. Oh, ini markas atau apa? Aduh, barak eta mah. Aduh, anjing teh ngobrol naon bisa serian deh. Halloween teh. Halloween teh. Can beres.
Naon anjing. Cecan aya kan ngajelaskeun. Kan ngajelaskeun naon bi teh Halloween teh naon kuy. Jelaskeun cok. Aing kakarangan episode ayeuna mah serinyaan si aku nyarita walu teh paneta hubungan medisna. Urang teh budak medis ku nyaho. Tiap hari berhadapan dengan dokter. Aing teh kan posisi di dentis oge nyaho obat sakit gigi naon kudu dicabut apakah harus di PSA perawatan saluran akar atau harus di endodonti dicabut nya atau kumaha di nah bedah mulut na karatu batut kan urang nyaho eueuh salila aya orang hirup di dentis eueuh nu teh make waluh anjing. Mana cobaan ke dokter gigi atau ke DRG ke prop sekaligus. Prop apakah betul kalau sakit gigi pakai waluh? Terus bari ngomong. Terus sia sekolah 4 tahun biayana 1,3 M teh jang naon. Mending ngebon waluh atuh anjing. Ulah DRG Stok di saat sakit gigi. Aduh. Terus mana pasien kita bertemu dengan dokter nu ngomong kita dicabok mah. Cek dokter nanti mana ini nggak usah PSA beli waluh aja gitu. potong waluhnya kan dipotong kan tempelkan di dia. Aduh anjing geus skip waluh pancik aing ge aneh anjing. Anu ya Tapi di kieu-kieu heula teh sih waluh biasana kan meh berijil getih getah. Nya kan. aduh anjing kan. waluh teh waluh ima beda waluh waluh BTW ieu bakal dicarakan di ku TikTok ya disinformasi. Anjing. heeh bakal dicarikan di TikTok. Aduh banyak buat cari huntu. Waduh. Geus lah gitu. Nggak Geus gitu. waluh skip teh kuy. Mana hayang ngajelaskeun keneh Halloween. Serius orang jujur ketika si aku nyarita eta orang biasa nyaan emang siri bener teh heureuy karena anu kahiji mah emang kahirupan teh orang sapopoe jeung jadi huntu gitu jeung pasien-pasien yang jadi huntu pengobatanna kumaha cuman urang mah berusaha mere GHC nyanyi mere solusi teh kan aya nu bisa make obat atau naon ieu make waluh. Urang resep gitu sih aku berpikirna bersifat lokal mana tidak berpikir global sugan di mah global na acan di mah lokal kabeh. Tapi orang kudu ieu benernya kudu manut ka karuhun teh cek karuhun kuy. cek guru urang karita. Tapi kabayang kan jigana gitu sesantai naon si guru eta tapi gini bisa heureuy eta. Ya kan santai pisan jika jelema teh hiburan we meureun. Emang guru eta mah santai sih. Di heureuyan gureng oge. Ulah saha. Bayang pisan toksik. Anjing aing jadi mau waluh ge ke kantor ya. Jian stiker bos. Bising kan ya bebaturan. Iya obat jadi huntu naon? Iya stiker bare waluh gitu. Kirim stikerna tah aku eta. Kok enggeus? Iya waluh leuwih dari 5 menit nya ngebahas waluhnya. Enggeus. Ingat demi Allah emang ngadadak anjing waluh mah sumpah eueuh dina briefing. Cek aku caritana punya ya waluh segala. Geus koy. Ka Halloween nya. Ya. Halloween. Tapi maranehnya ya. Tah yuk di aduh. Cicing heula. Aing baca doa, Bro. Tanya itu naon baik. Pasti menyangka gitu, nyangkana si Halloween itu kan sebuah perayaan anu diperingati tiap tahun di Amerika sih, sapal orang kan. Karena saapal orang oge negara nu paling pisan liberal segala rupa aya teh kan memang Amerikanya. Pieun ka kaum-kaum anu loba nu diprotes lah gitu. Tapi ka nya aya perayaan Halloween dan segala macam gitu. Tah ternyata lain asli Amerika. Di Amerika. Lain ternyata bos. Urang kita nyahot Gimana tuh? waktu tepat nama irah-irahna gitu ting sebelum Masehi ting tahun sabaraha. Tapi ternyata itu bawaan dari orang ataupun imigran Irlandia. Anu pada akhirnya menetap di Amerika. Setik meureun saya selalu merayakan lah kaum-kaum imigran eta teh. Jadi diadopsi gitu. Di Amerika teh jadinya nasional lah gitu. Dan si Amerika kan memang naonnya disebutna kuy tanah asli atau penduduk asli nama kan sebetulnya mah tipis pisannya suku Indian kan. Indian. Memang eusina teh orang-orang ti negara-negara khususnya lolobana ti Eropa gitu tah. Jadi Amerika ternyata asli nama lain penduduk eta
Jadi wajar lamun di Amerika segala aya teh mungkin gabungan-gabungan bawaan-bawaan imigran ti negara lain beureun kitu. Teuing sih urang sebetulnya mah ngarang. Tapi bae we aya ditarima mah. Teu naon. Tapi asup akal teh cek maneh. Asup akal sih. Nah, akhirnya teh orang macam-macam mah nu jadi khawatir ke orang Jepang bos jadi khawatir Karena loba imigran orang India Ah bener. Urang kata ningali. semakin loba. Nah, jadi kebiasaan teh dibarawa bos. Kebiasaan buruk lah. Perayaan oh, naon. ada gelas satu lagi. Nah, meja mi. Terus kan kue. Oh haus. Orang India haus. Nah, mungkin juga gitu tapi da aya Amerika mah kan geus loba pisan ya. Multi bangsaan. Bener. Hetero kue. Heterogen. Tapi eta biji loe di FYP urang ngelewat si orang-orang Jepang protes ku habitna orang India. India nya. Tengah puting cenah osok ieu non masak di apartemen cenah terus bauna tidak sedap cenah. Itu menangnya di Jepang mang saya yang emang aya peraturan diatur gitu eta ge. Hari ieu meureunna. Beda urang sih kita karek nyaho nya jiga mun urang nu ka ditu jigana sarua anjing goreng asin peuting-peuting. Carekan. Carekan anjing ka orang Jepang ku tatangga teh kontoru. Ya gitulah. Tapi bener kan di Jepang geus diaturnya. Leres teh sih. Lo iya naon teh undang-undangna jika Polusi naon ya udara. polusi berisik juga berisik, bau. misalkan orang tetangga peting-peting naon teh ngagedoran tembok ker kuriak teu meunang kan ya Teu meunang sih puting-puting mah kuriak. lain menerkeun naon gitu menerkeun misalkan maku lah lamun tetanggana kaganggu bisa dilaporkeun kan ya Bisa nya. Oh, dia gitu. Mun teu maku wae malu oge kuy. urang lamun perjepangan mah suka nyak iPad Nah, Nah, Jepang bisa. hatam heeh benernya iPhone boga kitab digital Jepang. Kitab digital. Nah jadi ka Jepang anjing. Jadi bahas Jepang cara kan ke produser sih. Tapi di Jepang mah rada rajin sih aku kanu perawatan. Acan anjing kuy. kalem bos Acan. Kalau aku. Udah sih yo make nya pertama kali na ieu ke syuting Indit geura kuy. Teu profesional. Naon eta? Naon. Naon? Lebay aja. bumbu mie Bumbu mie. Oh iya anjing. Wah, dia orang India kuy. Datang teh kieu. Jahil, si Jahil tadi si Jahil. Siapa nu nyieun? Siapa? Nuduh. Terus kuy, bae tahu ngik sih mah bae pundung ge. Bae kuy. Enggak kudu jelas, baru teu bisa ngerasa naon emang. Kum aya naon bieu. asin Gue kecaya mah. iya kios kia episode Kacau. Nyain ieu hayang cek wae bola nih. Ningali nih bari mantau skor. Gua disimpen di episode terakhir nyarepnya nu ieu teh. Aduh ayeuna. ya iya jadi bingung bahasan buatlah gimmick act out ya Asup Lumayan anjing mangka sabar menit ya. teori masuk. soalnya di TikTok kan enak geus mulai ya warga-wargi geus mulai ketat rek ngomong iya salah ngomong itu salah Salah itu lain teh. menyerek non rek nyieun tutorial non masak di kotok Gua di TikTok segera dicarekan. Ih lamun di TikTok dihujat ku urang ge meureun sarua TikTok ge pundung meureun nya. Pundung. Udah bingung tuh TikTok atuh TikTok teh. Muni teu gaduh empati acan. Mun jelema mah berarti kaku TikTok teh teu bisa diajak heureuy. Heeh. Ya. Anjing majemuk. Majemuk, anjing bertingkat majemuk mah. Anjing geus lah. Udah lah koy netral. Netralisir. Nyenget udah dia dilila. Jadi gempeur. Gempur. Ah itu
Anjing keur ngomong ke naon bete serapan-serapan, adopsi. Tah sekelas negara maju ataupun gede Amerika. Gitu ge. Nya ayalah serapan-serapan anu diadopsi tinu budaya dan segala macam tah di urang ge kuy loba pisan. Salah sahijina teh bahasa. Karena mungkin mayoritasna di Indonesia teh muslim beurnya jadi cukup banyak oge menyerap ti Arab bahasa teh. Naon wae cek contoh. Contoh. Aduh anjing baru diajarkeun Bang Omed deh. Lagi biar kamu di Aya. Pak Omed asa pernah ngomong gitu teh. Lain asa pernah emang sering. Ngan inget kata-kata nata naon gitu. Itu sebetulnya mah cenah sarapan di bahasa Arab naon gitu kan. Bang bingung kan? Aya di dia kalem. Aya contohna aya. Ini bahasa ya. Loba kuy ternyata si diksi atau bahasa nanti disebutkan sehari-hari. Punten kitunya Pak Omed bilih lepat mun teu sarama ala gitu. Ala cenah di atas. Mantap teu ngala cenah. bahasa Sunda eta mah nya. Itu bisa tapi bisa jadikan bahasa Sundaan eta mah. Mun teu salahnya punten bilih lepat. Tin salah. Bisa jadi si ala ditambahan jadi ngala. Ang teh Kata kerja. Mun ala kata benda. Kata babaturan maneh si ala kan. Kemari panggil. Bukan bener. Bukan. Kemana sarkuis? Ya. Orang teh kemarin ngalayat kan. Ya innalillahi. Tak orang jeung si Buluk. Jeung si Ala. Rusuh meureun. Ngali kieu culang-culang meureun. Rusuh ka barudak teh salam tapi kasih Buluk nyebutin nah Ala cenah ka urang nyebut cenah. Poho maneh ka urang. Keur kalap atuh. Keur berkabung. Keur rusuh. Si Buluk langsung. Nah cenah. BTW urang rek nyebutkeun contoh-contoh bahasa terjadi ya. Kepotong ge cerita aku. Dipotong wae. Mun motong carita dua hari ya teu meunang dipotong ku produser ge. Giliran briefing bae dipotong biar acak-acak. Maha sih. Edukasi dulu ya. Edukasi dulu. Nah, ieu kurang down. sebutkeunnya beberapa anu memang jigana urang ge sehari-hari make gitu. Dia aya akhirat tuh. Akhiratnya berarti serapan di Arab eta teh ternyata dunia, kitab, nikah, halal, haram. Zakat, salat, doa. Nah, eta bahasa ti Arab teh serapan. Urang teh nyaho aslina manaon? Dauh di dina. Lain ahlina di. Gitu hungkul. Mungkin lebih banyak kayak deui nya serapan-serapan. Oh puasanya bener aja. Puasa. Puasa. So. Oh puasa ge sarapan eta teh. Kan eta puasa. Puasa mah teu sarapan, sahur. Anu sarapan maksud aing. Anjing teu nyara lampe. Siap King. Kamu gak nyampe King. King MU ayeuna mah. Nya dong, MU. Kium dia anjing emang orang Korea. Gitu. Saum Nah atau puasana? Saum. Oh puasa mah henteu. Teuing. Saru-saru. Ini jadi debat kusir tanya raraho asal sebut tumpul. Naon tah maksudna? Oh korek. Coba nanti dicarekan di langsung ke pusat. Eta euy kade euy nah bisi kitu. BTW hari ini kameramena Ivan bari nonton El Clasico. El Clasico Madro. Iya ahli pisan bola kuy. Urang BTW si mana mah. bere pertanyaan bola heula. Tok bola mah urang mah dari Sabang sampai Merauke urang. Teu pernah main padel Chan? Aya padel budak Padodo babaturan urang si padel. Nyadel kamari ka Jakarta del rame del si padel. Lain pernah Chan padel? Aya enak di Kiara Condong lapangan anyar. Di Bandung aya hiji. Di Bandung aya hiji satu-satunya. Di pasar kreatif aya. Naon sih? Pasar kreatif no. Pasar kreatif nu di Pahlawan dengan aing rek apa Chan? Padel heeh. Oh ya. Karena. Sorry. Mahalnya. Cenah mah aku kan sajamna teh. Oh gope sajam. Anjing, short time. Living cost deui wae tah. Short time. Raketna paling murah 3 juta. Asli. Tapi anu 1.200.000 urang ningali. KW Teu apal. Ningali urang 1 juta. Oh. Tapi aya urang jadi inget kamari babaturan urang teh kan gawena di rumah sakit mata. Spesialis mata. Aya nu di operasi darurat. Babaturan. Nya aya lah eta. Nah terus raon atuh kawan. Soulmate.
Ais, tambahan deui cetik deh tuh. Leluhur teh. Soulmate. Anjing. Jeung tambahan deui. Itu bener Enggak kumaha terus. Iya tentang padel. Dia pada ngomong dan orang ingat gitu kamari aya nu abus IGD operasi mata gara-gara naon? Padel. Kacentang bola padel, keur main padel. Ieu na operasi teu nyaho ya kunaon itu. Cabur baru tah. Heuh. Ai bola padel bola tenis lain. Tenis. Tenis ya. Oh tuh dijeplak ka dieu langsung operasi. Gitu. Waduh, jadi ngeri. Oke. Jadi sih orang jadi tadinya orang rek memilih olahraga eta ya. Mahal. Oh kan Terjadi gengsi, masalah, keur terjadi di- masalah. Bener tuh kuy. Abu Jahal kan? Itu jadi masalah orang. Jadi masalah buat orang-orang yang doim. gitu. Tapi kade bisa loba nu ngagoda. Ngagodana saha jelaskeun. Saiton. Naon jelaskeun lah meh jelas jadi men. Cita ulah ngebutut bangkung. Butut bangkung Ulah wae. sampai ka ieu jadi pertanyaan pamajikan urang di imah. Kan pi omongeun. Kan pi omongan. Nyagi pamajikanna tara nonton podcast. Orang nonton konten. Jadi aya lalaki nusok padel dicuri gawe ku pemajikanna bos. Heeh. Karena pas pemajikanna diajak, oh ternyata lo bawe we. Gitu. Cie eta mah. Ningali komenan lah nya ningali komenan urang teh anjing. Goblok cai aing meakeun waktu keur nu kieu cai teh. Tapi da resep. Masalahnya jadi loba awewe gitu. Sebenarnya namanya orang lain so bijak ya. Sebagai alumni Playboy, tong ngomongkeun di tempat padel atau orang keluar imah oge loba godaan mah. Tapi kan tergantung hati nurani. Jadi intinya mah Halus. saya wayahna saya kudu nonton episode ieu mah. Potong, minta dipotong. Minta Kak. dipotong pokoknya mah. Terus, Urang terus. abdi mah. Tapi orang tuh BTW di BTWD nya kan cenah lamun lalaki mah diuji nate saat awewe lah ya. Awewe diujina saat Lalaki. kita boga duit. Bingung kan masalah living cost segala rupa kan. Cita-citana kan hayang freedom merenya, financial freedom. Tah lamun si lalaki diuji nate pas loba duit. Biasanya kan lamun loba duit heureuy ka awewe lain atau naon teh urang mah selalu berdoa dan selalu ingin dikabulkan bahwa orang semoga weh kayak guys amin ya mun beunghar gitu doainnya hayang beunghar hayang bisa barang bere no segala rupa tapi hiji we hal leungitkeun ulah nepi ka kagoda resep kalawan jenis dia eta we geus cukup ya ari kaunggul gitu tah urang mah hayang teh Kesesama jenis? sama juga ulah bingung anjing biar sesama jenis deh Tapi emang mau ke lawan jenis itu maksudnya sing dileungitkeun gitu eta soalnya kan eta godaan terbesar bro berkadua teh Heeh, puber kadua lah. Oh menyetujui eta emang bener itu secara riset ilmiah emang aya puber kadua. Babaturan eta pengalaman. pengalaman. Oh, Tong kudu ngomong babaturan lah. Aing sok dicarekan. Pengalaman sorangan we nya. Pengalaman enggak sok mah ya temen-temen gitu. Pokoknya mah lamun loba duit pasti we. Berdasarkan naon si puber kadua teh? Berdasarkan umur, usia atau Aduh aing jadi kudu jadi psikiater kieu nya Orang psikolog. mah rek belajar. dia. Kan orang belajar yang sih can berumah tangga. Berdasarkan teu boga duit. Jeung boga duit eta hungkul intina mah karena kan lamun geus nyekel duit loba mah rek naon deui ya. Duit loba barang bere Inggris beli. Lamun cek si Emul, ya Emul deui wae ya. Urang pernah ngadengi si Emul cita-citana mun urang boga duit numpuk sapeti cek si Emul mul tolong revisi bisi salah ya. Mana pernah ka urang ngomong kieu mun urang boga duit loba, urang mau rek mau obeng cenah. Aya mobil Lamborghini ngariwat diredet cenah rek disoekeun kabeh ku si obeng teh cenah. Ame rusak cenah. Terus ke Emul kumaha mau nyarekan? Kaing tinggal ngomong, sabarahaeun. Anjing. Nah eta pagawean si Emul. Sigana mau diijabah mun mana niatna kitu mah mun. Mun dia mobil Rubicon, rek diberebet ku obeng cenah. Kamu nanyakeun, "Ngeus sabarahaeun?" Yang gigituan hungkulnya Emulnya. Mul, kok lanjutkan Mul. Mending meuli raket padel. Orang olahraga. Enggak udah gitu doang sih. Bisaan euy. Tapi mun padel gitu biasanya kan orang sok bingungnya mun olahraga gitu kan sok aya keringet. Olahraga warga-wargi. Lanjut. Kadang keringetnya berlebih kan ya. Hai deh. Ya, maksudnya kan orang sok karenang Mun gitu keur kan. padel teh. Mun keur padel olahraga apapun itu sok karenang sok
era teh lamun bau awak cek maneh. Henteu da teu kaambu ku sorangan atuh da. Heuh tah kan biasanya baturnya keringetan, biasanya teh mengatasi teh sok bantuan atuh euy aing bingung ieu. Li bantuan atuh li. Ongkoh yang panggedena. Mana nu panggedena mah aing mah yang leutik Bisa, bae orang we. Bantuan atuh. Kamu orang Cocok. Cocok. orang kan sok di lapangan ya. Kamu ya teh. Ya masuk ya. Kesang pacampur Jeung emosi kan. Ongkoh eta mantuan si nu mancing ka mana. Sok. lamun kepanasan bau damri cek si kijoton. Anjing. Bau aspal. Mana biasanya solusinya naon tah? Apakah di parfum sing loba atau naon? Solusina apa solusi? Itu bridging lagi salah. Nah jadi kanu bau anjing. Itu maksudnya teh keringat gitu kan biasa kayak bau leuwih terus teh mungkin ada produk yang wangi gitu kan bisa membuat wangi. Salah. Kumaha tuh? Bantuan teh aing kitu nya. Apa nih mah keur ngomongkeun kecerahan lain ke bau ketidakbauan. Ya, justru eta mentakan lamun geus padel kan suka nanti sok katingali we nah. Selalu tampan gitu berak Instagram gedengannya ya si Rahmawan Putra Pamungkas. Ternyata manehna teh wah si Rahmawan teh duh hese di ngomong nanya. Ya teman aku. Cerah wae banget teh. Ternyata emang lalaki ki ternyata butuh perawatan ya. Aduh. Tuh. Ternyata butuh perawatan ya kuy. Kudu urang ge kudu jigana geus mulai. Tapi jigana cocok keur maneh duaan bos. Karena maneh kan di lapangan. Aya selalu aya kan produk keur di lapangan. Ini nu di jero wae di kantor. Aya oge ternyata keur indoor teh anjing. Gitu supaya lembab. Nah, kan kayak gitu nya. Biasanya disebutnya moisturizer. Nu jang di indoor mah. Nu kumaha cik produkna kuy urang penasaran eta. Kulit lembut teh. Anjing kan. Biasanya kulitnya sok lembut kan maneh kan ieu. Sok. Ieu gede blag pisan kulit. Tinggal itu kat ka bungur juga hui ungu nya kulitna teh. Cok, tuh kadang-kadang mun geus geuneuk. Siga nurut digebug ku satpam. Geus ah. Lah kuy kumaha kuy kok. Aduh nyeterum anjing goblok. Ente pan bae geus ngomong atuh sok masa di urang deui pan geus ngomong. Langsung we lah. Mah sih Soft spoken lah. Jadi bisa sih pakai ieu. Kita coba ya mulai besok. naon eta teh? Ajeun nambah biaya hidup Living cost. demi kulit tetap terjaga. Oke. Karena ini bisa jadi kan si sinar matahari itu langsung ada kulit. Karena kan Terlapisi dulu. di kantor dulu di kantor. Gitu, di kantor dulu gitu. Jadi si sinar matahari itu bisa balik dia ke matahari teh. Oh iya nya non pabalik letah. Ya sinar matahari pabalik letah cenah. Geus datang jadi insecure. Matahari nanti insecure gitu. Cit balik lagi. Lamun ada oma tolak bala. Gitu. Sinar matahari. Nah ini buat indoor ya, indoor. Salah. Ya udah di luar. Ini sunscreen. Buat kalian yang biasa di lapangan cocok. Cocok banget lah. Jika aku kan, aku juga mau mulai. Jika aku Sieun urang teh. Sebetulnya mah. Sieun teh suatu saat nu ngomen anjing sok pareuring nya. Aku lihat peta Indonesia di muka kamu anjing. anjing. Eta cocok pisan kuy. Cocok pisan. Saha nu ngomena bere nyaho eta kuy. Aku mau pakai ini loh gitu. Nanti petanya bukan Indonesia. Tinggal Pulau Jawa aja. Tinggal Pulau Jawa aja. Nanti petanya ini Selat Sunda. Bersih. Bersih. Air semua segar. Hai. Tapi BTW nu gede naon? Iya nu indoor nya kumaha Kang? Iya nu indoor ya. Oh ini teh Javanore. Ini ada di TikToknya nanti aku tulisin linknya ya. Ini Bisa namanya dibeli di TikTok, di Shopee adanya. di Shopee, di TikTok, pokoknya di semua platform bisnis. Marketplace. Pokoknya nama Japanore. Ini punya temanku. Iya. Nanti Ya, bisa teman. dicari aja Nanti brandnya. mereknya nih. Nih juga iya. Kita murah kita, woi. Oh. Itu. Ada? Atau Oh ngeblur. Keranjang kuning kita ya tuh. Oke. Nah, ini body serum berarti ini buat yang apa sebadan-badan bisa dipakai. Kayak apa tuh home hina body. cik bet diiklankeun ku si eta nu gede. Nah. Hayang nu gede cenah anjing. Aing yang gede. Gitu. Ini juga sama. Nah, yang dua ini. Aduh, sorry. Yang dua ini juga ini protection sunscreen cocok ke orang lapangan karena kulit.
Barrier Skin Moisturizer ya cocok oge keur anu di indoor supaya tidak lembab. Tah lamun ieu Face wash. ini face wash untuk Cuci muka. Cuci muka aja. Cocok ku jangan teh kan ente selat Sunda hungkul. Tapi orangnya cocok sih ya karena banget orang sok misah-misuh gini kan judes itu tah. Geus make ieu mah anjir ketemu orang teh seneng. Gelar langsung. Gelar langsung. Jadi ku face wash ieu tah Langsung buat ya? orang-orang yang mesem-mesem mukanya bisa segar lagi geus moal aya peta. Naon tadi kuy? Peta Indonesia. Gitu. Javanor. Japanore skin. Cek nanti di keranjang kuning. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu jelas iklannya. Biar lebih percaya. Biar lebih mencintai. Love self itu ya abusnya teh. Self love salah. Self love. Self love. Ya, mencintai diri Oke, sendiri. sip bos. Balik lagi ke topik. Topik. Tentang bahasa serapan ya. Ah, eta. Tapi selain bahasa, gitu kan loba oge bangsa orang teh menyerap atau mengadopsi makanan kuy. Oh, yes. Lain bahasa hungkul. Anu sapopoe kadang anu urang teu nyahonya misalkan di loba lah di sisilan segala macam jiga aya kue tiaw, Tiaw, ya. serapan naon berarti abisnya kitu adopsinya berarti lain. Adopsi. Makanan Tahu. tofu. Ternyata kan di Cina kue tiaw. Dan itu ternyata loba oge anu ti Tiongkok teh aya fuyung hai. Oh, puyung hai. Ya kan capcay. Nabet ayah-ayahnya. Hah? Puyung hai, capcay gitu. Jigana. Itu sih iya ya, nasi goreng, mie goreng. Eta serapan? Cina ya di Cina. Cina itu teh. Berarti teh. Heeh, cuyung fan. Eta ngaran dia na. Nasi goreng teh. Bener ya. Woyau cecung fan. Aya suaing sa yang kan. Nah, sayang sih. Itu eta mah Korea anjing. Sibal. Dialek eta, Dialektikanya puyung hai. Tapi eta bener naon teh? Cingsai. Woyau cecung fan. Eta urang bener bisa di Google. Woyau cecung fan. Aku ingin makan nasi goreng. Oh, woyo cia. Woyau. Cicong pan. Gitu, bos. Woyo, tapi beda nada Tapi beda tanya arti. nada jeung pelapalan mah ting bener ting. Mandarin mah beda nada beda arti. Woyo jeung woyo. Tapi di sana ge aya anu ieu teh kuy. Anu darang layangan. Ieu pemeran Cuka. anjing layangan di cukaan di dahar. Paingan jailna ieu di uyahan. Goblok. Beungitna sareng pisan Juga juga sih. urang sih tapi lomba bobo. Bener tapi bener. Uyuhan teu jompol oke. Aduh. Terus itu juga pandingnya geus jail terus. Tapi kan nya ulah atuh Oh combro. bahaya jail mah asal jangan berlebih. Jangan berlebih enggak apa-apa jail karena kan hidup itu adalah jail semua juga cuman berdasarkan persentase jailna. Ulah polting lah. Aya levelna berarti jail teh. Jailbreak nih ya. Jailbreak. Pernah di Jailbreak mah iPhone anjing mun teu salahnya. Lain. Road race. road race. Nya gitu ya jailbreak. Jailbreak mat. Android. Itu apaan sih? Game. Urang kan lain budak game. Aing kan PSG Android, tadi. aing mah kan Android di jailbreak teh. Kanu HP Xiaomi. Xiaomi, tak eta Xiaomi mana? Xiaomi. Aya Xiaomi Pro Max saya nanya. 17 Pro Max. Nah, ngomong-ngomong dialeknya, tiap daerah di Sunda oge cara iana beda-bedanya. Di Sunda Hungkul. Bener. Jadi beda nada, beda ente aya arti mah sarua wae, cuma beda nada, beda ngeunah-ngeunah henteu gitu teh. Jiga kan. Sia rek ka mana? Bade ka mana? Sia bade ka mananya gitu. Terus aya non teh tambahan-tambahan juga ambueng. Oh, entah. Aja gitu sih ya. Oh, nya bener ambueng. Di eta di Manglayang gitu Bang. Manglayang. Ambueng. Di kaki Manglayang. Ambueng kan naon sih artinya? Naonnya? Lamun di Indonesia mah di Wow, bahasa Indonesia mah. wow. Oh nya, aya di Bekasi mah, Bekasi ting Karawang. Ilok pokoknya mah teh. Ilok. Atuh ge heueuh kitu seuntar. Nada nanti kita atuh ge heueuh kitu. Benar. Jadi BTW aku mau cerita dulu nih, ada tante aku, mungkin teman-teman juga lah, ada mayoritas Karawang. Emang lucu maksudnya teh, orang unik-unik gitu nya, lain lucu lah sebagainya. Orang pernah ditanya ku bibi, nanya tapi nggak jawab. Paham teh maksudnya? Sok lalaunan ya, tangkap dulu ceritaku bisi teu nepi. Nanya tapi nggak jawab. Nanya, mana teh nanya, gitu. nanya sorangan nggak jawab sorangan. Contoh, misalkan ada Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, lain. Nya konsepnya juga gitu. Gitu. Age, muis jam sabaraha ti Bandung jam 8 aya. Tuh, kan bingungnya. Coba. Aya. Sok rek dijawab naon? Aya. Muis
ti Bandung age jam sabaraha jam 8 aya heueuh. Sok. Padahal aing kan naon atuh kudu ngajawab. Sok. Siap. Nah, eta nu kahiji nu kaduana. Aing kan can dahar. Atuh mu geus dahar heuh arek-arek jeung endog erek heueuh. Atuh erek jeung heueuh endog. Cuk aing kumaha? Baik budak kan kieu ya. Muis tos mam teu acan. Teu acan bi bade mam, bade bi. Jeung endog. Jeung naon? Jeung endog. Ieu diborong kabeh ku bibi urang mah. Muis arek atuh geus dahar heueuh jeung endog erek acan. Atuh arek-arek moal-moal cuk urang. Bener. Jika nama tadi diberi opsi. Tapi emang gitu. Jadi pertanyaan teh selalu disandingkan dengan jawabannya. Jam sabaraha ti Bandung? Jam 8 aya. Cenah teu. Aya ngajawab da. Aya. Cok narik ngajawab. Lah kumaha lamun indah jam 8? Teu aya berarti. Berarti jam 8 aya teu aya. Teu aya. Teu aya. Geus dahar acan. Tuh kan? Geus dahar acan. Dahar heueuh jeung endog. Kan orang teh beuki endog atau naon? Bawa teh alergi Gitu. Maksudnya teh ngajawab tapi nanya tapi jeung jawabanana gitu. Karawang eta. Karawang punya eta. Anjir. Iya tuh. Karawang Bekasi. Atuh heueuh kitu. Amboeng teh jiga ieu bos. Alama uredannya di orang luar mah teh Sunda mah amboeng. Tahu. Amun ti Korea mah oigo. Oh iya. Artina kan. Artina itu teh jadi sebuah ekspresi. Har, cuman cek orang. Oh, har bener. Har atuh. Orang pernah manggih teh di Majalengka. Sarua kan bedanya dialek, terus aya beberapa kata anu mungkin mengalami pergeseran makna oge. Pernah berarti keur meuli udud ka warung kuy harita teh di Majalengka teh. Punten Bu, ieu meser garpit setengah langsung cek si Bunda teh. Setengah bae cenah. Bae. Gitu. Arek teu meunang ku saha kan? Bae cok cumpeng. Bae teh bae maksudna mah kan. Maksudnya gitu. Setengah hungkulnya. Maksudnya teh setengah wae. Gitu kan maksudnya mah jadi setengah bae. Bae Bu curang teh. Larangan di antara urang jeung ibu gitu kan. Gitu. Nanyakeun jalan pernah di Majalengka. Bade ka hotel naon gitu urang teh nanyakeun intina mah langsung dijelaskeun ku si ibu-ibu teh. Oh cenah itu di ditu lurus bae cenah ke kanan bae. Bae curang teh rok rekaman ge. Tapi bener ternyata untuk orang Majalengka mungkinnya bisi orang salah tapi orang pernah mengalami eta di area di daerah Majalengka. Nya bener. Kan jadi wae teh bae. Wae teh mun di urang kan wae gitu. Bae teh beda arti, bae teh sama dengan boleh mun di urang mah. Di urang mah kan boleh bae. Jadi gitu. Setengah bae. Nah gitu kan. Bu mesin rokok setengah bae. Ulah. Gitu. Ulah. Ya gitulah. Ya eta maksudnya lain arek mendiskreditkan atau cuman jadi nate uniknya gitu kan. Ya unik ke nya antik gitu. Di Sunda wae beberapa daerah nu deukeut eta padahal kan Sumedang jeung Majalengka teh deukeut geus beda gitu. Tah. Naon tah? Tah, ini juga keleutik ka budak. Tah. Gara-gara bobo. Anjing kasare sok kitu. Bising-bisingna. By the way anyway Baswe. Cerita Nogali kan tadi lucu oge nya. Tadi tolong dipotong itu. Pasti bakal calon FYP. Terus saya jadi saking hayang dilemes-lemeskeunana meureunnya bahasa Sunda. Saya baturan orang temen kuliah. Anjay akan bangku sekolah iku. Kan. Lanjut caritana, sorry. Pertama satu kelucuannya mungkin. Jadi manehna teh meureun basicna yang jadi dalangnya karena kan orang di art ya budaya. Kan ngibingkeun wayangnya. Jadi wayangna cicing manehna no oyang. Itu orang Sunda lucu-lucu nata. Ya benar. Itu orang Sunda orang salah satu daerah gitu. Abi teh cita-cita teh yang jadi dalang heueuh. Atuh keun bae atuh. Ke dalang mah alus urang teh nya. Atuh keun bae cobaan hayang teh saya niku mah carana gayana. Atuh kieu ngadalang mah. Diceklan teh lain wayang nu ugetna teman. Kadon manehna nu oyang. Terus teh kan orang seniornya, senioritas pokoknya mah dijunjung tinggi di salah satu institut mah senioritas teh. Hayang lemes meureunanya eta gara-gara bahasa ya intina mah. Hayang lemes ka urang teh. Naon cing teh. Atuh ulah nyentakna. Teh naon? Eta acuk. Kunaon? Eta acuk ti uih. Anjing ti uih cing teh. Meureun ti balik cing teh. Hayang dilemes cing. Eta acuk ti balik. Kan baju ti balik, emang baju orang dibalikeun sengaja. Eta acuk ti uihnya cenah.
ti uih, cak ini atuh ti uih. Hayang lemes pisan merenan. Da jelema Tapi biasa lemes jawaban atau Lemes pisan, Oh. bager. berarti mun jelema eta kata Yung Sari, arek ka daerah itu teh neang tempatna teh, "Oh, ai mas tak cai ka mana?" Anjing mas tak cai. Sirah cai kan. lebih gogok Kebe lebih gogo. Ai leuwih di mana? Eta di Cialit cenah, padahal di Ciletik. Di Ciletik. Atau jadi water inap, Cimahi ge. Cimahi jadi water Kan Garden inap. Grass aya Garden Grass. Garden Grass, water inap. Nah, Gitu intinya mah. Pruittstone. Anjing kuliah di mana Pruittstone? Aku kuliah di mana di Pruittstone. Stone. Pruittstone. besok rata-rata ngobrol jeung nu lemes. Orang suka bawa. Ya, betul orang kayak kan aya engkin gini kan. Engkin. Engkin manawinya dijajabkeun. Aing teh. Ngaranna ge lain engkin cai ini saya ngomongna ya. Mungkin aya. Har. Deka. Dekahar. Alama itu di mana alama? Ayahnya ente jigana pernah ngalaman jalan ka mana? Tuh ka ditu tuh. Ngini, jalan ka mana? Ka ditu jalan gini. Aya eta orang mana? Urang sok make eta di Paseh aya nu Oh, ngomong pas gitu. ka ditu jalan. Oh jeung di Sukatali di lemur urang aya nu make gitu. Urang kan aslinya mah Sukatali nu loba sawo eta. Tapi ngomong teh rada lamun di Sunda mah naonnya rada sengar-sengor. Tapi lain Paseh eta teh lain. Jadi ngobrol teh patarik-tarik geuning kuy. Ngobrol biasa tapi patarik-tarik tapi jika Pasea ke orang lain mah nyata kunaon can. Padahal mah keur ngobrol biasa. Jika Pasea nya tergantung daerah-daerahna terus dialek kalau pisannya di Sunda ge. Nya ge. Tapi jigana di urang gitu nya ieu di Tanjung Sari, di Sumedang daerah kota khususnya atau ka Bandung teu begitu uniknya. Cukup nonnya disebutna rata meureunnya. Kitu-kitu wae lah teu anu ngajalimatnya. Heeh, teu Tuh tengah jalimat Teu macam cengkok unik. teuing. Di Afrika sih ngajalimat. Batu ka mana? Duduk kue ini. Duduk kue. Eta nulisna kumahanya menulis. Gimana kebayang mun aya pelajaran ini Bapak Budi sakumaha. Terjemahkan lah teh. Aku itah sok ada pertanyaan ka aing teh cenah. Mu cenah lamun kabeh bener bisa ditulis, cik ieu pangnuliskeun cenah. Cek aing kudu nulisna nya. Heeh gitu. Aya ayeuna mah saya kan istilahna keretek. Ayeuna mah. Nah, ini pangnuliskeun ieu cenah tah. Nah, ini nulisna kumaha coba? Leher digepinggirkan lalu bunyi keretek kan bingung. Pangnuliskeun ieu cenah. Mun maneh pinter, itu pertanyaan ti leutik urang. Sa aku juga sok konyol jadi pola pikirnya teh emang geus bejati lahir sa aku mah segala ditanyakeun. Tapi jantung oge atuh. Coba pangnuliskeun ieu cenah. Nah, aing kudu nulisna kumaha coba? Rak beng prak. Kan hese. Heeh. Tah eta meureun perbedaan non tinu bahasa hungkul oge beda. Terus olahan-olahan geuningannya tinu bahan hiji bahan makanan bisa jadi loba. Contohnya salah sijina tahu, kan loba pisan tahu, anu digoreng, anu disayur, anu dikejrot di urang makan tahu teh. Padahal Mual balik. Balik mual. Padahal bawaan ti orang Cina na eta tofu teh ngasa kitu weh kebiasaan maranehna dijieun teh dijieun biasa geuning kuy bodas keneh teu digoreng terus ditambahan kuah setik. Gitu tapi aya oge sih nu digoreng ngan dua macam tadi orang kan jadi aya gehu di urang mah. Aya toge tahu saru anjing gitu. Sorry. Bedana nu hiji mah digoreng nu hiji disayur. Nama di sayurnya. Lain digoreng. Heeh. Naon sih dunia. Itu udah betul lain aing keur ngobrol. Ieu cenah jur. Kayak heula pan atuh lieur. Anjing. Atuh kayak heula heueuh nya. Heeh, bebesin hayang dahar. Hayang dahar. Aku erek jeung dahar erek jeung endog. Gue. Nah, heueuh ilok. Geningannya kitu. Oh, pokoknya saya mewakili desa Cikukur nih. Terima kasih kepada rakyat yang sudah main bola dan prestasi poli. Olahraga baik polinya. Olahraga baik polinya. Pokoknya saya mah apa adanya lah pokoknya. Oke. Kemarin Pak. Itu ngirim bahan ujung ngirim link nonton bola itu ke produser itu balik bisa. Kecamatan Kedung Dawa. Gitu. Nah gitu guys. Jadi mungkin eta beberapa perbedaan kultur ataupun bahasa termasuk non ada
adopsi atau serapan-serapan di beberapa negara dahareun lebih aya contohnya ti Cina ti Tiongkok tadi bahasa aya oge ti Arab dan cukup banyak. Sebetulnya mah aya hiji deui anu bisa dibahas dan banyak ku urang di adopsi cuman mungkin next lah urang bahas deh karena ya cukup loba oge eta ti Belanda. Oh di Belandanya. Ya, nu mana kan Temun. the school. Dan di mana kan orang baheula pernah dijajah cenah ku Belanda dan pasti loba pisan anu di adopsi ku urang gitu entah eta nu bahasa bahkan depan ka hukum cenah. Cuman ke suatu saat lah orang bahas dinya orang teu nyaho sumber nu ieu eta mah. Jadi kita lanjut Kak. Ya mungkin segmen akan seru dan pertama kali oke kuy. Oke. Betul lama. Jadi bantuan. oh sorry, yo. Jadi Terima di segmen kasih. ini pertama ini aku arek nyoba buka baju. Cenah guys. Ya. Dan aku mau mencoba gosok gigi tapi pakai batu bata. Culture. Pak udah ada batu batanya? Nah, kita saksikan. Kita saksikan. Debus cabang Akui. Cabor Balu. Dekui. Dekui. Silakan langsung Kuy. Langsung. Aing jadi ingat ya apa Langsung. video nu kawin si lalaki nate pesilat geuningan. Pas kawin nate atraksi anjing. Silat. Handstand-nya. Iya non teh ngahancurkeun batako make sirah di kawinan. Tidak naon. Terus calon suaminya teh. Geus kawin. Iya terus kebayang eta make up-na karunya. Make over-nya nya. Kan mayar make up teh mahal. Jika nama eta ngaganti prosesi mepuskeun kendi. Prak. Ganti anu ku batako. Bisa jadi. Ya teu naon gitu. Budayanya. Cuman beda kebiasaan aja jadi aneh. Bener tak? Udah manehna mah biasa sok unggal poe mepuskeun batako meureun. Kan orang tanya ho gitu di bela dirina. Bener-bener. Tah. Heureuy bima guys. Ayeuna urang masuk ke segmen pertama kali nah kita gitu. Gitu kudu nama aya nya. Aya bumper. Reka mana anjing akuy. Hayang udud tapi kuy menta urang ge. Nah, jadi di segmen sekarang kita akan mencoba membacakan komen-komen Puisi. dari netizen. Netizen. Oh, Dari teman-teman yang Mitra. dari teman-teman yang loyal Gawe pisan udah customer. selalu Mitra. nonton ataupun ngomen di TikTok, di akun TikTok kita gitu. Ini komen dari TikTok, cuman saya juga nggak tahu dari apa namanya anjing. Saya nggak tahu dari konten yang mana gitu. Coba kita bacain. Siap. Teu kudu marah cuman emang kewe langsung Siap. ti urang. Siap. Kita akan mereact cenah. Oke. Merespon gitu. Oke, Jadi anu siap, pertama semuanya, kita ini. anu pertama itu adalah dari Dari siapa? Ibu Teteh. Ibu Teteh. Namanya Nancy Nancy Endi. Endi. Ini hareup nama modern pisan Nancy. Nancy Endi. Itu kangna Endi. Nah, Endi. lamun Ieu bahasa teh Swiss enda. Caroge sanes teh. Di Endi, itu di Endi. Kemana teh kuningan baca kuningan deh. Nah, kieu pertanyaan Nancy Endi komena. Dengar kan? Ah. Aduh, anjing. Ini macam di komenannya ternyata karek maca orang lalaunan. Mamang, gara-gara Covid varian Delta, salaki abi maut. Nah, Aing karek. coba ke. Aduh, anjir. Kumaha ya? Tah bieu si Muis guys anu ngarosting nami. Ieu can maca komenna bieu karek ngarosting ngaranna. Tah sok tanggapanana. Punten teteh da Sugante teteh. Ikut bela sungkawa. Nah itu ikut bela sungkawa itu pasti gara-gara video yang musim Covid yang Delu ya, Amang Delu EPP pasti ya. Ya, semoga Serius, langsung serius. Komen ya Allahnya. Pokoknya mah mendoakan kami bertiga khususnya di sini mendoakan berenam. Semoga husnul khotimah dan didekatkan sama Ya. Sama Mungkin Gusti Allah. sama Gusti Allah gitu. sang pencipta. Sang pencipta kan disimpan di taman surga yang indah pokoknya mah. Amin. Amin. Firdaus. Terus nih Kang, Ya maksudnya mungkin orang cuma bisa ngomong yang mudah-mudahan terhibur ku orang gitu kan nonton Covid yang bukan mau ngeheureuikeun Covid ataupun korban Covid gitu. Ya semoga Ini jadi hiburan. bagian dari cerita hidup. cerita namanya juga dongeng. Bagian Karena cerita gelap lumayan lila oge si Covid teh kan. dan bukan 3 untuk tahun loh. bukan untuk non Indonesia aja gitu jadi sejarah gelap teh kan internasional si Covid ya tanya gitu. Jadi semoga terhibur weh Ya. kita Ya teteh Nani untuk suaminya ya, bapaknya. Iya.
suaminya. Semoga suami tercinta Teteh Nancy Endi. Teteh Nancy Endi. Al-Fatihah untuk Al-Fatihah mendiang ya, suaminya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nextnya guys. Jet lag ya. Tah next. Jadi serius maaf. Tah ieu satu lagi ada dari Teh atau Mbak Ella Suryani. Komennya teh, oh tolong hadirkan Mang Delu Tea cenah. Oh, ya siap. Tolong hadirkan Mang Delu Tea. Oh, Eta. iya. Mungkin Nanti, eta mah kumis di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik Jadi sekali ini. untuk menarik ya. Menarik sekali. Jadi untuk episode nanti Mang Delu dipertemukan di podcast 1 pagi itu akan saya laksanakan. Mungkin saya mewakili dari Desa Tanjung Sari, perwakilannya di olahraga maupun polinya. Nanti kita Terus nanti kita pokoknya saya mah sayang apa kieu nya. nya. Larkeun pokoknya jadi Daripada ciling cincat pugu. Bener seserentengan pokoknya mah. Jadi mending kene podcast. Tah. Si aku tadi ini tuh Ini tengah naon hati. sih? Sia gue GJ. Mana iya nya ada HD anjing. Star syndrome. Star syndrome, aku Star syndrome. Terus kan eta dia Ya nanti Mang Delu bakal hadir tapi klip aja ya masalahnya soalnya Mang Delu itu jadwalnya sibuk banget. Aku pernah ketemu Mang hayu sana podcast. Siap, aku nanti akan broadcast nyebut nate. Lain podcast, aku akan broadcast. Tapi karena demi menjaga keselarasan dan kestabilan negara nanti akan saya Coba coba dibikin surat dulu karena dia di kerajaan. lewat Harus ajudannya pakai dia. sayembara. Udah, lanjut. Terima kasih Teh Ella. Mbak Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kudu ieu nya tembusan ke kecamatan desa kan Desa, Delu banyak. kecamatan. Pokoknya mah Hese. iya we. Hese. Kudu masang heula. Lanjut. Hese. Lanjut. Lanjut kuy. Oke, ya aya deui ti namina Papa Bir. Tulisanna Papa Bear. Papa Bir Papanya ya kan? beruang. Amun teu sangu. Bear. Beas. Beas. Galun. Komenna teh adalah Delu teh gede hulu lain mang cenah. Make emot ceuri. Hahaha. Tah eta. Delu teh gede hulu lain. Silakan gue jawab. Lamun gede hulu gehu. G gede hulunya. Heeh. Mun Delu Delu. Delu. Sanes. Sanes sih salah Sanes. nama. Sanes teh. Nah, si singkatanna si Delu teh. Tak apa. Nah, untuk sejarah nama juga ada orang kita apal. Nah, buat jadi Delu gitu. Dangaran asli nama lain Delu kan? Gitu. Ada Mr. X. Mr. X kan. Lanjut. Lanjut. Eta kayak orang coba cross check langsung ke Mang Deluna. Next. Ada dari akun Bara Sapta underscore. Ngomen nanti adalah Muis lintuh gitu. Wah. Ya, aku tahu itu yang ngomen. Nyesok atuh ka ditu. Ya, punten Mang Bara ini teh kayaknya susunya cocok udah pasti gitu. Naonna? Susu cocok. Si Mang Bara ya tak? Mang Bara eta. Namun sih Mang Bara marah-marah banget sih. Naon? Bara-bara kita mau baturan mau lagi si Abara tukang gas. Si Abara eta lain. Beda. Mau mungkin itu tiap hari ketemu kita. Next. GJ-nya ngomen banyak. Tah, aya next ya, next. Ti nama akun teh lain make kata-kata, tapi make emot nu kieu tah. Ngaranna teh tuh. Sanguan. Heeh, sanguan. Akun sanguan. Sanguan. Nah, cerah. Ngomen teh adalah sarua jiga baturan urang mau pasaran ti masjid da bari bangkeung-bangkeungan padahal indungna sorangan nu maot. Jadi Next. next. Babaturana kunaon eta masalahna. Nah, itu kurang. Tapi kalau itu mah kan hiburan. Jadi maksudnya teh bukan ada mayitnya. Saya rekonstruksi ulang. Gitu. Oh mayitan orang mah mau pati makam hungkul ka tempat kediaman yang meninggal jadi dibangkeung-bangkeung ti makam kadina teh lain aya mayitan. Indung Lamun aya sorangan mayitan mah duh karunya atuh mayitan tuh Bisi murag. Bisi murag bisi naon. Ini mah enggak, ini mah kosong. Pasarannya kosong. Teu konteksna lain pasaran isi atau henteu, konteksna adalah indungna sorangan nu maot. Komo eta sih. Next. 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 Abi mah upnya. Abi mah cakeun hungkul. Abi mah next. Next song. Dari Mang Aep ya tulisanna mah ada foto profilnya juga emang sih ya jadi Mang Aep. Delu punten kedah dipormalin manusia langka. Hehe. Salam baktos ka Delu. Tah. Ini harus aku jelaskan kalau ini adalah senior orang SS. Aep teh akui. Aep teh Bapak Nasi Rapi yang punya warung di depan rumah aku.
yang si Ucil teh gini kan. Nah, cenah. Mang Aep sehat salamina. Salam baktos ka Salam Delu baktos. cenah. Mungkin di Soalnya Mang Aep balad pisan jeung Delu eta. Oh. Senior. Jika nonton wae Mang Aepnya. Oh, Mang Aep mah selalu nonton. Meureun. Si Mang Aep ieu. Mang Aep teh temennya Pak Pocong. Duh ngaranna saha dia aing Pak Pocong dinya. Pak Mar. Pak Amar temannya itu. Mang Aep next. Oke. Tanggapan apa? Harus mengucapkan sehat selalu ke Mang Aep semua karena Di Sumedang kan eta teh? Aina di Rancakek. Aku kok nanya sih? Next. Geus kuy. Inti gawean teh loba kuy. Geus. Contohnya Aya gecang beres ya. nanyakeun kumaha rapina sehat Eh. anjing teh bibina sehat kan isina Iya teh sia teh beres sih. masih anjing tah ieu. Kan mana na ge beres sarua mah Baca nanya wae geus cicing. Sok Tolol. Iya, orang kumaha tolol duanana anjing. Nextnya dari ieu ayan AA M Iqbal. Mang aku sok ngabolongan keneh guling tara cenah tah. anjing rek kumaha mana eta. Bohong aing eta mah. Panik. Panik anjing rek ditotog Mang M Iqbal. Tah coba eta. Sorry eta mah urang Gunung Manik. Nah, yang langsung kadinya nyaho bener. Next, sorry. Nikna iya aya foto profilna teteh-teteh skincarean sih jigana ieu mah. Panjang. Namina perempuan setengah solehah. Wis mantap agamis. Berarti setengah solehah, setengah di solehot. Nah, setengah matang. meureun. Sorry teteh, maaf. Jadi inget ka kampung abi kan anu namina Awang aya 2. Hiji teh Bumina ti Tonggoh, hiji deui teh Lebak. Awang anu ti Tonggoh teh tos pupus. Pupus nanjing enjing. Tos kitu kan otomatis ngagugahkeun budak ngora di titah mang nyandakeun tempat keur mandian mayit. Eta budak ngora lulungu sugannya tempat keur mandian mayitna dibawa ka bumi Awang Lebak. Anu can maot. Nya jelema nuju ngopi di teras rareuwas jol di anturan keur mandian mayit. Budakna sorangan oge reuwas. Mama abi dicina jual maut. Padahal bagi keneh mah masap. Pengumuman kudu ditambahan. Awang mana ieu? Tonggoh atau Lebak? Ah, gitu pengumuman kudu jelasnya mana Kudu wingkin. jelas. Gitu. Memang Jeung ulah kelak mangga anjing. Jeung ulah. Aduh, poho di anjing. Ulah naon? Jeung kieu. Bismillah. Jeung ulah. Naon sih bi urang rek ngomong nya? Kelak. Jeung ulah Awang. Naon sih jadi mawangnya? Jadi mawang sih. Jeung ulah lamun informasi teh jeung ulah. Oh iya, jeung ulah nitah budak anu keur lulungu. Bisi hayang mie ayam. Ya. Bisi mesen mie ayam. Nah, bisi mesen mie ayam. Nu lulungu mah dititah pasti gitu. Pasti eta mah. Ya. Next ang. Ditambahkan Si teteh eta effortnya naik nyaritanya. Ngetik. Berarti waduh, relate-nya. relate. Makasih siapa sih? Setengah solehah. Satu Setengah solehah. namanya juga enggak tahu Setengah soleh malah laki anjing. Soleha. Setengah soleha. Gitu. Dan memang di orang Sunda teh memang sederhana eta untuk melebeli orang kuy maksudnya. Jadi kan aya Awang Tonggoh, Awang Lebak. Aya Asep mana? Asep Bedog, aya Asep mana tah gitu. Asep Jangkung cenah. Next. Kemana ditambahan nu mah teh. Next. Toh sakitu. Oh, deui. Jadi tong next tong so tau kici. Nah, lanjut. Ieu ti nami akuna SSRC. Huruf unggul ieu mah singkatan. Teuing kepanjangan tanya. Is caritakeun heula. Emang ka urang Kejedog heula. Is caritakeun heula anu babalapan nepi ka Cadas Pangeran teh aning. Tah, sok. Da kasih ngisi manitahna ge. Jadi capek. Nyaritakeun anak. Punten eta pasti ada namina ada. Punten ada aku mau dicaritakeun soalna nu kahiji sieun salah tempat, sieun salah penyebutan cerita. Poho deui caritana teh. Kumaha tanggung jawabna ieu? Jadi Kan ka didinya ieu. Coba komen deui engke cokan dibacakeun deui nu mana heula. Soalna aya 2 cerita, bae cerita saeutiknya. Jadi waktu aku SMA bukan babalapan sebetulnya. Ngurus sama aing nyarit. Itu goblok lah nyaritakeun eta. Eta sungguh. Ongkor aing. Lain balap ke Cadas Pangeran. Ini yang balap Cadas Pangeran mungkin aku harus dikasih ingat lagi. Cuman yang aku ingatnya, aku tuh suka bergerombol. Aku, Cepi, Ian, Uji, waktu SMA nih, UN, ujian nasional kan, artinya kan. Naik angkot, aku kesiangan. Orang teh kan embungnya mun kesiangan teh kudu babarengan kabeh. Naik angkot lah dari alun-alun.
Cepi ada, Ian pokoknya teman-teman aku. Oh, orang disalamper biasa, nyamper orang teh nyetrikah eta. Buru kabarangan siap berangkat. UN teh jam sabaraha pokoknya jam 8 lebih, jam 7 kurang sabaraha. Urang teh jahil, emang basicnya jahil. Urang ngomong dina angkot teh, pokona kan angkot aya kebiasaan kiri mang gini kan. Nah, kurang jahilan kieu. Ieu lamun aya nu ngirikeun angkot mayar cek aing teh. Bles teh anjing eueuh nu ngirikeun da sieun malalayar meureun nya. Kacadas pangeran nepi. Cara ricing dari itu kabeh teh harus sekolah eta limaan. Hareup pada sama aja we. Ieu lamun aya nu ngirikeun mayar kabeh. Kabeh sah nepi ka digana maranehan hoge hoream UN meureun nanti hoream belajar. Terus cenah kacadas pangeran tikungan tungul hideung. Oh nu ngirikeun geus keuri lah. Ongkos tarik teuing ieu mah. Tuntunan ararudud di tikungan. Cedas pangeran apa tunggu hideung? Dirinya eureuna mah. Cedas pangeran. Heeh. Tikungan eta ngan ngararoko jadi nama teu sarakola. Teu ujian. Jadi ngararoko. Itu aku Ian. Agan Cepi. Bibinya. Abi ingatan eta SMA eta mah kejadian. Cuman nu babalapan nu jigan Abi jeung si Igan. Babalapan nepi ka cadas pangeran. Kalau mau diceritakeun. Eta mah mau diceritakeun karena si Bedi teh harita. Fuck you man. Grup Jeung aing eta. Gimana sieun kitu urangna. Ya. Guys, next berarti Nah, next. cukup sakitu. Cukup. Da ieu soalnya Bima kasih Muis, hareup lagi Is cenah. Next. Oke, ada dari nama akunnya Vioskit. Ya, Vioskit. Profilnya juga Vioskit. Ini ngomen jadi inget awal pindah ke Tanjung Sari kenal sama almarhum Kang Acin. Serasa punya saudara di sini, orangnya baik banget, gak sungkan buat bantu-bantu kalau lagi butuh apa-apa di sini minta infonya ke Kang Acin. Al-Fatihah untuk Kang Acin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Ya. Jadi emang Mang Acin tuh baik banget. Oh nunitah maneh nu ngajawab cicing. Saha? Tah jadi kita bertiga kan Bima bener caritakeun ieu mah teu. Nunitah maneh. Gitu. Ih tah Star syndrome namanya kuy. Jadi kieu Mang Acin teh memang Kalau ulah star syndrome urang sok sieun star syndrome. Kumaha sih? Starna acan sindromna geus semuanya kan ngeri atuh. Run away ya teh. Si Boai teh gencing. Boai kamu Boai hati-hati Boai. Aku mesti stresnya udah lempangannya acan. Ya gitu. Gimana jadi A? Kita kan memang teman di sini semua adalah teman Acin. Di sini semua adalah Kita teman bertiga dan semua teman-teman juga karena tim-tim ini teh dan memang setuju sama Kang Vioskit. Aduh ngaranna sahanya masa Vioskit itu. Baik, Vioskit. Mungkin brand untuk Akang Vioskit terima kasih sudah mengenal juga menyempatkan mengomen dan kita juga sangat sono ya ke beliau gitu dan kita mengafirmasi bahwa Kang Acin memang orang baik selama semasa hidupnya guys gitu. urang bae nambahan teh. Sangat. Make sangat baik. Ayo orang gitu ngomong sangat emang. Teu make baik unggul eta mah. Oh. Sangat baik. Punten abis salah. Baik dan sangat baik teh beda pisan. Ternyata gitu. Karek dia. Gitu. Nuhun Kang Vioskit. Dupi pami memang masih di Tanjung Sari mah boleh ameng ka dia tuh. Ka kita aja circle anjing circle kita najis. Circle. Geus lah. Next. Ya aya buktos. Ya kudu dibawakeun ya. Ngebuktos. Iya aya buktos guys. Di episode sebelumnya di mana Muis nyarita aya tulisan di bus Kramat Jati. Nah, dan ternyata memang aya kuy. Nah, bahkan mana dia kayak ditampilkan. Keren sih eta. Bener tuh. Leukeun. Aya jadi guys aya nu ngomen dengan foto si Kramat Jati anu tulisanna teh anu berdasarkan ku Muis caritakeun geuning. Nu koromod. Nu koromod tuh memang di aya tulisanna bool si nit. Koromod budug cenah tuh. Monya kitu. Aya nu handapna beungeut geulis, ari nu handap bau basreng. OMG, oh my god. Oh aya OMG-an geuning. Gitu. Iya gitulah. Gitu. Ayo saha nu nulisna Kramat Jati. Jadi nggak tahu. Nah bener ternyata guys itu lain tipu-tipu termasuk meureun beberapa cerita. Bisa nipu ge bebas lah. Ya. Ternyata aya buktina lah intina eta. Jadi yang nulis di dinya. Bye aku. Gitu. Yo, Ipan keur geus bete teh. Kumaha menang teh? Next. Guys, next lah. Next song. Dari @siofish
tiba-tiba ngaliwat di FYP terus diteang butuh nu siga kieu keur ubar di rantau. Lanjut terus Mang. Nah, berarti keur ngarantau si Mang ieu. Siapa ngerantau semangat. Semangat Mang. Lanjut terus Mang nuhun berartinya sudah Sami-sami. mendukung sami-sami. Sami-sami dong. Next oge aya ti Erwin 99. Nah, fotona aya AAA si jiga nanggeuy pipi. Nah, Capek bating pikiran. nah gitu. Erwin 99. Tah ngobrol kieu patut dimimitian jam 10 penting bisa tembus nepi ka subuh moal tunuh si gana tanpa kopi ge. Make emot. Hahaha. Oke. Eta terima kasih Mang. Terima kasih. Sama-sama Mang. Nya gitu. Intina mah berarti cek sih. Pakai Ribin. Memang ngobrol kieu teh sok teu nyaho waktu. Emang. Nah, salah sahiji filosofi nah ieu podcast ngaranna 1 pagi teh eta lah. Nepi ka jam 1 pagi tuh teh. Jamna pae di. Pae gitu. Karena padahal jam 4 telepon ku pamajikan alasanna teh jamna pae. Tah ieu gitu. Next Mang Erwin Hun lanjut ka Mang Hadi Gustam. Tah. Fotona aya oge oh Mang ieu mah akang jigana nganggo kopiah katinggalin nama songkok. Kumaha? Gaul jeung akang-akang kieu bisa sehat lahir batin dah aslina. Waduh Mang, henteu teh kitu waduh. Terima kasih banget dulu enggak apa-apa. Kita mental itu bener. Komo jeung si Akuy. Stresna mah enggak sih leuleumpangan acan. Nah, jeung si Akuy kan sok ditanya naon ngejawab naon. Naon. Nah, eta. Jeung si Akuy. Tapi boleh lah mun bade nyobian hayu kita amang jeung akang-akang. Jeung akang Hadi Gustam. Siap Kang Hadi. Karena Next. pertemuan adalah obat. Obat. Enggak ada obat. Next. Teu nyambung. Ki. Dari Aldi Ridwan Maulana. Nah, ieu komennya adalah ulah sieun dihujat ang babuk we ku suluh. Aduh, jadi kumahanya anak. Kan urang geus kompor gas. Mang suluh. Oh, suluh. Nah, Kecuali suluh narakanya aya. Paling nambut ka tukang surabi. nya. Nambut gas. Nambut suluh. Oh, nya teu make gas. Kecuali tukang sate. Next. Tapi Aipan juga iya nya, jadi juga Hanung Bramantio nya. Asli ya. Ini mah Itu juga Hamis. Daun. Nah, Hamis hasem lada, temis dasem, temis bakso. bakal aya. Oh, itu next. Next song. Next dari @sal Sal Priadi. Sal strip MG of 4 ZJ. Anjir. Mantap eta. Naon? Plat nomor. Foto Plat nomor. benar. Foto profilnya adalah planet bumi. Ya, iya teh bumi lain. Tuh. Bumi. Bumi bulan. Tapi bulan. Tapi buleud. Di bulan. Next Ang bakal rame Dinasa, lamun nyarita masa ngora trio ieu cenah. Masa ngora. Wes, mantap banget itu mana. Nu jadi masalah mah adalah masa ngora urang teu tiluan ieu henteu. Ente, tidak ada. Tidak ada sebetulnya mah. Masa ngora. Panggil- Jika dia mah kimaran Aang masa ngorana kumaha, urang masa ngorana kumaha, aku yang masa ngorana kumaha gitu. Tah nu jadi masalah urang mah ngora keneh. Sarua urang yang ngora keneh. Emang aing teh geus abah-abah kitu henteu. Eta ngora keneh ji. Kan pada banget guys kolot. Dadah teh ngusti. Wor. Kamu tining pinastuti kembang pinatap sanobara. Tutupan botolmu, tutupan botol. Amis Daud seri. Hanung Bramantio. Aduh gening Hanung Bramantio teh seurinya. Suara Buta buta. apalnya? Tapi bisa ngadalang. Suara buta. Hese eta. Mana ieu? Aya pikir saeunaon, aya pikir saeunaon. Eta sia nu ngumin. Udah tadi si Acung. Membran mampeh dia. Wah, cari Dan ngawaya. Tapi benar. Tapi halusnya. Salah tapi benar. lah penuh masalah tapi balana. Aduh, tanya si Acung. Cacu. Aya anu hewat-hewat. Wah, temen bodoh. Aduh jika ieu bebeknya. Bebek. Jika bebek anjing, bebek mah Supra. Eta mah platipus. Tapi aya yang hewat-hewat teh bisa ngomong. Jawab teh. Orang mana? Wah, bener. Comel lahir. Pikir sanaon deui. Sok teruskeun baca. Komen baca. Oh, bener. Atuh ari ini mawa belutnya. Guys, next. Kade dalangna tah kitu mang masa ngora trio ieu teh urang can nangkep nu benerna trio ieu babarengan keur ngora atau masing-masingna tapi engke lah cugan bisa nya kuy mana mengalaman ngora bisi we bisi ting bisi lila ting di alam Alam baka.
bisa ting di alam baka. Wis pakupis di alam rahim cenah kemarin. Jadi borojol tengah kuliah. Saat Ini kerek lahir aja semester genep. langsung nyusun. Langsung nyusun disertasi. Jadi senior. Wah, gila, Langsung ya. salin. Yang diseniorkan wae. Senior biasa eta mah. Oke, biar next Mang Ed Sang MGZJ. Ah. Ya last but not least anjing last betul. Alay. Terakhir A Henry. Akang ikala bapak deh ieu mah jigan euy. Bapak, cok. Mas. Maksudnya itu mah dosen lain. Bapak Pak Henrys 38. Sok next. Teu sabaraha atuh Kang uing boga duit ngan 5.000 rek dahar eueuh deungeunna. Nitah lah ka babaturan meuli gorengan. Lumayan kan aya cengekan. Apal teu nu datangna naon? Goreng pisang anjing pirakunya tuh jeung cau cenah tuh. Ini episode yang mana sih? Eta teh meuli wajib maneh. Oh iya. Ya itu menarik sih. Jadi high risk high return kalau nyuruh orang yang dablu. Iya, ya gitulah. Apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu lempar. Berarti kamu juga kalau disuruh kayak gitu. Wayahna aya nitah mah gitu. Ini tah mah wayahna datangan naon. Atau aku lebih parah dulu nyuruh ke siapa gitu. Aku kan punya japati ya. Uangnya tuh aku sempat ngasih uang 100.000 Untuk beli layar. Buat para japati yang datang apa coba? Ring seher. Anjing kan teu nyambung manuk aing kudu diberi ring seher. bore up. Di piston. Pangmelikeun layar cek aing teh duitna datangna ring seher. Peda ya eran tukang teh nya. Ring seher meuri NPP 225 anjing bore up manuk aing rek di bore up jigana. Wah, bener. Ngadalang deui. Anjing kebiasaan deh. Tapi orang rekomendasi sih kalau orang-orang anu beuki heureyan Sunda nonton wayang lah. Nonton wayang eta terbaik pisan bagus pisan. Non heureuy bagus. Tapi ayeuna tetep rame itu nya. Rame urang kamari nonton di Nonton kamari. Dalang baru gitu. Oh, teuing tah baru. Bener resepna Nu old school tetap oke sih. no old school jadi sampai sekarang oke ceritakan. Oke, meskipun si aku bakal panggil gitu jadi wayang. Cerita dina wayang anu ya kitu dunungan mana nu ngalamar gawe. Oh, jadi bagaimana kalian mau melamar gawe ke saya? Kamu bisa apa? Oh, saya masih berhubung tidak bisa apa-apa, makanya mau ngelamar gawe. Wah, emang saya membutuhkan itu. Apakah kamu pernah digebukan ku satpam? Apakah kamu pernah digebukan ku hansip? Ayo jadi kamu kenapa, Cen? Apa alasan kamu pengen beli TV dan parabol? Aduh, dunungan Can boga. Ya, alasan kamu gawe apa? Itu resep eta bayangin. Asep. Tah apa? Tapi jigana lain, da cepotna lain. Cepotnya lain. Pokoknya mah tinu sora cepot biasanya kapanggih lah dalang. Tapi rame jadi cerita wayang teh selalu diingat orang yang sare aja. Sisirian sorangan juga nugel di mah teh nggak ada ngejek wayang. Jadi biasanya setiap pagelaran wayang teh bisa semalam suntuk. Tah, segmen teh sok aya nu bodor. Di tengah-tengah lamun jelema geus tara runduh. Tapi lakon seriusna oge eta alus pisan gitu. Lakon seriusnya bagus. Memang kan baheulana dipakai oge ke dakwah geuning cakup. Dan eta alus anu teu heureung lagi. Apalagi Cerita almarhum Pak Asepnya urang mah favorit pisan. Abah Asep eta. Gitu. Beda jeung dalang nuhun Henry, Pak Henry. Gitu, ieu terakhir tah ang. Tuh, gas. Nah, lanjut. Naon Pak Be ngacung teu ngarti. Oh, Itu fronter baca tuh. mana anjing. Nah, gitu beren guys. Di episode ieu mah teuing sih menurut orang episode ieu teu begitu loba teuing anu di ieu bisa dibilang cukup teu nyambung dan kosong. Nu penting orang mah ngiklan. Aya nama rek jualan. Betul. Pokoknya biar Teman-teman pilih aya nu mau, anjing pilih aya nu mau. Aku coba. Produknya atau punya UMKM, tah bisa dipajang di sini. Bisa kita jual. the best banget wangi nak. Gitu. Sok, jujur kowe, sengit naon ya. Boleh kontak-kontak ke akun Instagram, Iya. email, TikTok. Naon wae sih urang teh bisa dikontak lewat naon sih, guys? IG-nya di DM aja. Gitu. Tapi jadi bersih ya. Emang aya ian berarti. Emang aya moisturizer. Ngerti lu naon sih? Pokoknya bersih ya. Nah gitu berarti guys, terima kasih untuk episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.